Kalau masa budak teh kadang ada pohon, saya mah. Terus eta emang imbe aing tuh. Nyaho eta mah leungit ieu. Eta mah aing ya teuin eta digegel terus teh kali tuh. Cenah muter campur saya muter di. Urang budak teh kan naon-naon. Ih, mah urang emang gitu aing geus ngomong. Ulah be urang dicapok jeung awan. Oh, makana eta kudu ieu, kudu raunan ngomong teh. Awan tadi. Nanya-nanyakeun embe urang lain deui nya anu ngaleungitkeun. Aduh. Pusing ya unggal poe ge dicare kanan bae ya pungkusan. Ulah be. Ieu mah diusir ti imah. Kunaon atuh care kanan mah? Atuh eta embe hiji doang eta leungit eta mah. Diuntungna mah aya di kolong meja. Motor naon eta teh? Ngising beuleuh. Ngising di dieu. Tadi emak pukul makana deh tapi gitu-gitu kan bagus yang mana ngobrol bae bubuk ya ayo pun ini dibere tanya ya iya atau aja pelit-pelit ini baru sakit aduh ya ujang ayang ujang makanan menang mak urang bagus sakit ge bener geus balik terus nyaho ya sa bisa oh kehujanan eta aja isuk bantuan ngaritnya di mana di hujan Mang Sanunnya oke awas lamun ke bantuan ngarit tok-tokan poe kadang urang mah kusieun ka eta embol-embolan eta ge meunang ieu ini di naon di pais ini di hakan gagar kuliah kan ongkos publik oh nya sing nang ke ngising nah paling ge lodan paling ge eta jalan teu sieun aya ka sama sieun burung eta kayaknya tenang tak itu mah urang mah paling ngomong sekali ngomong keluar kabeh eta ulah ge hidungna keluar bisa cicing bae ya gerang mah atuh kunaon ya hayang ngomong ke dia urang kepikiran di masa depan rasana hayang kawin kan tahun hayang nikah ya urangna atuh sarua bae atuh nikah jeung saha urang coba beja ka mah coba ka mah gue udah kadia ya kaburu papa cirit urang ya hayang nanya Nek naon sia gagaruan bae? Kadang mah mau urang dieu kala papa can gagaruan bae aku. Eta nya ngomong. Aja ngomong ge leuit. Oh, hayang nanya ya nya urang umur geus 30 tahun tapi geulis kene. Geulis jasa. Aja ke urang hayang nanya. Urang nanya naon sia? Hayang kawin mah urang hayang kawin. Lalakina geus boga can boga mangkana di usaha ya urang. Aya bae sekolah mah. Nyaran bae lalaki da nya saha dikawinkeun ulah bae jeung si kononnya empung teh urang eta ngadon urang dibere jigong nang ge lampung oh jeung si Sugan saha jeung si Sugan bae nya Sugan saha si Sugan oh bae sia ai Sugan saha atuh jeung si Sugan makana ge aing kan umur 30 tahun cenah atuh naon aing atuh nama aing kureungit atur kureungit atuh kudu aing kapan lain gitu aing hayang kawinna mah umur 30 tahun atuh beungeut geulis keneh ge make teh kebo aing maskeurna ge teh kebo aing mah urang di mana dewa atuh eta di jalan aing teh kebo eta teh saha lah anu sok lewat di cokotan ku aing gitu beungeut atuh kudu aing di dia aya nu nawarkeun atuh embung aing lamun si konon mah si konon deui atuh embung eta lebih kasar aing lamun si konon mah kasepan kaset jasa kaset nama aing hayang dan dijore aing mah aing mah bener kaset oh makana ge daonna aing ini sing nikahan kan ieu urang mah geus berirahan nikahna ge ieu mah 2000 berapa The next day neangan di jalanan di jalan naon coba edan ulang kapos ayo atuh di dieu mah jauh urang masih sore kene ieu kan tugan be meunang jantan aya terong-terong ayo make ieu be kos jojon lah ih sendalain ka mana ye naon sabulan lah ka mana jalan tadi yuk 2 jam cai situ wa ya Allah ya urang dibere kos ieu benya ngeunang menang di Amerika hayang nyaho cenah ge ieu harga tadi beraha 50 juta lamun teu salah poho aing lah rasana haseup
Aku sampai tapi beli ya dah. Jelas aja ya. Makan lagi. Makanya nama gitu iya ngisi dapat ciri tadi Pak. Itu wancang, mesti pakai cai ieu. Di bau. Ai poho. Coba poho iya. Coba ambuhan coba ambuhan ya ada sungitna ya babaturan aing ada babaturan aing ke ieu teh aing ulah babaturan aing gitu tang ambuhan teh jadi daek nya na atuh eta mah lain deui kapan jelema sarua kos sararia beureun jelema jadi edan meureun nya teh nya cenah coba hayang deui cenah ge atuh ke lamun aing boga kabogoh teh nya aing jangan boga jantan ieu nya ke lamun boga kabogoh teh pokokan itu baik we enggak Sebulan gitu nyawanya. Parapan hitut teh omong hitut bae hitut sedang aya ka aing hitut teh daek sia nya di barian teh aing nanya ieu kuari cicingna di mana urang di ditu di tapo oh jeung salah ieu oh di dieu itu di masa saha eta aya teteh saha atuh makanya ieu doakeunnya teh teteh tah jeung ieu tah urang lah ieu mah ulah ieu mah ulah isi ge ka pecirit keneh cenah mah ulah kitu atuh aja urang kalau buka pecirit ge urang mah geulis tahun keneh atuh geulisan aing deung geulisan aing karena make deung dengekeun aing geulisan aing make masker di non nera tadi teh kebo pantesan gelawin aduh gelawin tapi pas di ambuan ku bau atuh eta mah pecirit ieu godong sia anu ka pecirit aing teh lah urang mah teu urang oh eta jalanan itu nangan ieu jantan yang kawin aya tuh aya makal di ditu di jalanan teh naon eta naon eta ngapain podo orai oh nya podo orai aduh ya iya eta tukang bakso mang mana tadi mang mana ya tukang suara we nya oh ieu urang lain aya suara jelema mah eueuh kayak pos aing ya anu naon teh hitut eta aya suara oh berupa seliwing we nya bau na we mana tukang bakso ieu tolong teuing redek nongol ai di nongol mung pan aing balik heula nya kayak itu ka dia deui ka mana sore kene salah di aing bener marahin teh salah di mah aya kok deung dengekeun sia sok ngabisi sa aing bae bungkus aing can menang jata ulah bae aing menang nanti konon di parete atuh geus kajin eta lebih kudu di parete bae kubur makana aja nak balik ya aja kayak ulin deui cerita urang loba kene tukang bakso ku garieung tol-tol teh bere tai geuning lah ya kayak urang ulin deui nya ka dieu ngomongkeun budak leutik ke kardina urang ngomongkeun eta bae aku naon eta naon teh oh ngomong jantan bae aja ajak kawin-kawin nya aja ateul ya lah kedeung dengekeun aing nunggal penting ge ararateul jadi ieu beak kureungit ararateul mah barudug bae eta budug mah aing aya ge sia pasatren pasatren geus kapecirit aing lah aing balik heula nya salah si aing nya ada bawa ieu meuli bawa ieu geus angkat bae subuhan geus lagi gede aing